sarapan sareng tok-tok siangna tuang nikmat sareng rujak kacang. Atuh bakal ngalimet deui wae ieu mah tuang teh besti. Tuh tinggal bees enjing-enjing teh ieu teh cuaca teh mani tiris. Halimuna oge ieu teh mani kot kanal kieu tuh tinggal. Ngajejep ke sakola naura oge ieu teh ngange acuk teh kot berlapis-lapis da tiris. Singkat cerita ieu teh atos di bumi deui we hayu ena mah urang ngiciskeun heulaangeun. Nyuci nama ieu teh kaeng kamari sonten. Janten ayeuna teh enjing-enjing teh kantun ngiciskeun. Pami kedah nyuci enjing-enjing ayeuna mah da asa teu sang mah bima ieu teh tiris kecida. Tos musuhan sareng cai teh pami usum tiris kieu mah. Nuju cuaca tiris kieu teh jol aya tukang tok-tok aya kaleresan. Langsung abi teh meser 4.000-eun ieu teh. Abi meserna ieu teh mung tahu sareng cuangkina hungkul. Teu nganggo caos ieu teh mung nganggo cabe we hungkul da hoyong seger geuningan. Disuruput ieu teh haneut-haneut. Alah, mantap ieu mah pokona mah. Aslina bes imah seger pisan, tapi kanggo anu gaduh panyewat lambung mah ieu teh tekeng cobi-cobinya. Sarapan nganggo nu lada. Beres nong tok-tok mah ieu teh abi teh bade amang ka pasir sanca. Tuh tinggal bes aya naon? Aya tangka jengkol, pinu batur. Singkat cerita ieu teh atos di bumi deui we abi teh hayu aya mah urang rujak rojok, rujak kacang. Urang ngarujak kacang namanya teh abi teh gaduh kacang pamasihan ti biuyu. Asa tos lami ieu teh henteu nuang rujak kacang. Teu lami tu rujakna oge janten hayu aya mah urang cobian, besti. Mantap bes hayu aya mah urang sanguan. Sanguna ieu teh pamasihan ti Lebak tadi ditamihan ku MBG Naura ieu teh. Bukan naon ieu teh nu ngaguruntul teh. Hayu aya nama orang tuang besti. Alhamdulillah nikmat deui wae ieu mah tuang teh besti. Harayu besti kabarita teu hayu orang tuang sareng. Menuna sederhana, murah meriah tapi enak.